Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah jangkrik di kebun Mang Yaya. Anu ngajawabna tarik didoakeun asup ka surga. Semangat itu sekali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa afdalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha taqriran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa ya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaquna fawzan 'azima. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu wasabbihu bukratan wa asila. Al-ayah. Semangat keneh teh. Halo. Hai. Jelas mantan jelas. Alhamdulillah. Semangat siap. Mau nunutan, mau karsel, mau garetek, mau larui, jika itu guru larui, mau ajar-ajar, mau atas, itu jadi itu kebagian, cai unggul. Alhamdulillah. Anu ku pribados sedih kahormat, alhamdulillah ya fresh di ngatos aya. Asli tuh. Ewe bala-bala. Yes. Para sepuh anu samirawuh, para alim ulama anu mulia, para guru anu luhur ku ilmu, para ustad anu ilmuna manfaat, para kiai anu jadi penguat ieu negeri, para alim ulama anu jadi penguat ieu negara, tehilap oge Bapak RT kali Bapak RW anu kadang kalah hese sare gara-gara mikiran BLT. Aya nu can kabagia ya? Laporan. Oge tehilap Bapak Camat setempat, Bapak Lurah sareng sajabina, ketua yayasan, ketua naon gitu. Nya di dia anu janten kasepuhan di Desa Daya. Oke, ibu-ibu nu ku Allah dipikarindu. Amin atuh Bu. Amin. Teh maroloho keneh teh.
Ibu-ibu nu ku Allah dipikarindu, bapak-bapak nu ku Allah dipika cinta. Oke, jajaka wanoja di tempat namina desa naon Bu? Sukamahi. Palingan di luar Temarahi di dieu. Kecamatan Sukaratu. Kelurahan Sukamahi. Negara Indonesia kene teh. Sebenarnya tos ka Baghdad. Malaysia ya. Mudah-mudahan orang sadaya disehatkan ku Allah Subhanahu wa taala. Yos ngajak kita Yos. Loncat Yos. Memang nama anu loncat. Mudah-mudahan orang diberkahi ku Allah. Acara ieu lancar di awal leuwih ka akhir. Murangkali janten murangkali nu soleh tur solehah. Rizkina berkah. Hartana berlimpah. Urang kini dilebetkeun ka surgana Allah Subhanahu anu gaduh hutang cing lunas. Aya doana supaya hutang itu lunas. Aya doana. Hoyong doana hoyong. Yakin? Hah? Aya doana siapnya? Bismillahirrahmanirrahim. Terus yang tarik ya doa bayar hutang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni maksakeun bayar hutang. Mun teu dipaksa moal kabayar. Eta ge mun aya duit katingali dan loba hutang mah nyareng sol di umna ge. Tolong dibenerkeun atuh cuk. Katingali teuing. Alhamdulillah. Innalillahi gitu. Hutang alhamdulillah. Alhamdulillahalamin sing sadaya cadaya amin ya rabbal. Sehat fisik, sehat pesak, jeung sehat pasek. Sehat naon cenah Bu? 2 sehat, 3 sehat, sekali cing opak hiji sehat, 2, 3. Aya jalmi anu fisikna sehat, budak gidik ka ditu ka dieu tapi pesakna henteu sehat. Aya begitu. Kawas di dieu. Sehat budak gidik ka ditu tapi dompetna di opname da kosong. Nu kadua jalma anu sehat pesak fisikna henteu sehat pesak bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah naon duit atuh jeung sesu tapi gering wae kira-kira lieur teh kitu tapi nu katilu jalma anu fisikna pesakna pasekna henteu ieu anu lieur naon pasekna teh anu tengah teh geuning yo hate si eta mah ulah dibahas ayeuna ke malam Jumat. Halo. Sehat fisik, sehat pesak, jeung sehat naon pasek teh qalbun hate urang kudu bersih tina iri dengki caci maki dendam betul. Ulah iri ka batur teh leres. Mun geus iri ka batur artina henteu sehat pasek. Nah pasek urang ieu qalbun insya Allah. Puji anu janten mimiti yang ngaji urang sanggakeun ka Allah Rabbul Izzati. Allah anu maha suci, Allah anu nyiptakeun langit sareng bumi. Allah anu nyiptakeun lalaki sareng Oke, Allah anu nyiptakeun aki-aki jeung nini. Aya nini aya. Maijah aya. Aya maijah. Cing jadi haji ya. Mimin, kita mimin aya di mana-mana. Sorry min, Cemumun, aya deui. Cenok, aya. Cimahi, Cimahi. Alhamdulillah. Bapak Maman, Bapak Mimin, Bapak Momon aya. Sing sehat sadaya amin. Atuh puja anu jadi pembuka acara orang sanggakeun ka Allah Azza wa Jalla. Allah anu maha kuasa, Allah anu maha sempurna, Allah anu nyiptakeun alam semesta, Allah anu nyiptakeun manusia, Allah anu nyiptakeun surga kali neraka. Surga kanggo jalmi anu bertak, neraka kanggo jalmi anu doraka. Tukang cubak coba nyebakan naon? Tujak ton, tual to, tujah tet.
Ujang tad, rujak rod. Sekali dia, rujak rod, rujak rod, rujak rod. Tadi. Liang alright, makanya bu, orang kena bersyukur ka Allah anu maha ghafur. Sebab nikmat anu terkucur moal biasa ku urang diukur. Nikmat Allah selalu terkucur ka tukang bajigur, tukang bubur, tukang sayur, tukang jemur kasur, tukang nadi. Tuh dugi ka para guber moal terputus nikmat Allah subhanahu. Tilur sausan pramut anak sebas dempal di tengah ngaringkuk siga kuuk lamun ditewel ngagurubuk. Naon tah? Tuur. Nikmati Allah begitu agung begitu luas. Leres teu? Makanya lisan orang ulah kenat-kenat mapat dina lisan kalimat tasbih tahlil tahmid ka Allah subhanahu wa ta'ala. Tasbih subhan alhamdulillah la ilaha Allahu yuk subhanallah walhamdulillah wa la ilaha sekali deui subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala quwwata billahi. Subhanallah hartosna naon ah? Subhanallah hartosna naon? Maha suci, maka orang sebagai makhluk tekenging sok sud, tekenging sok sud, dinasihatkan ku baturi siapa lu? Tekenging sok sud, alhamdulillah artina pujian bagi sebagai makhluk orang tekenging pupujian, pupujian wakeun wae teh cing loba pupujian ka Allah subhanahu. Tapi sebagai makhluk orang tekenging pupujian balik teh Mekah meuli emas sarenceng ojo bade ka mana? Bade ka warung. Gong di kieu. Aya di kitu aya. Bade ka warung mah edah di dinya. Meser naon? Meser bala-bala. Ni kudu kieu bala-bala teh. Laras. Allahu Akbar artinya Allah anu maha besar. Sombong itu hakna Allah. Sebagai makhluk tidak boleh sombong, ulah takabur. Maka syarat supaya orang teh sombong teh aya opat. Sabriji? Opat. Hiji tazakur, dua tafakur, tilu tadabur, opat tasyakur. Hiji dan kadapur cuy. Lah disasak. Hiji tasakur terakhir. Tuh kieu can diri ekstra. Hiji tazakur. Langit sing kompak tazakur. Za. Orang Sunda mah ada hese nyebut da teh. Da deui. Alladzi yuwaswisu bira. Disupir. Langnya tazakur. Hiji dua tasabur terakhir tasabur baca sok jadi langsung ke akhir wae baronya eta tafakur fa tanu kadua huruf nu hese urang Sunda teh fa yang mutlak fa sok yang fa
dia panggung jeroy. Gedebut. Jadi, banyak hiji. Tadakur. Dua. Tafakur. Fa. Sok latihan mah fa. Kumaha latihanna? Dilagukeun. Nah, gitu harus. Sok dilagukan kieu. Faku fayung. Sok. Lelen sekali guru. 1 2 3. Itu Jo, jadi suara indah teh lain kana dangdutan wae. Panggil suami ku suara yang indah. Fafa. Asok itu asok. Boro-boro ini gerebek main ngaran. Yang tahu ka dia? Raka. Sekali. Faku fayung. Isi ujang siapa jang? Cie lah, betul. Angos. Jang. Faku fayung. Siap. Berarti kan beri hadiah loh. Benar. 1 2 3. Yang kira, ya. Cek tak belah dia sih kan mana tadi. Tahu ya. Dia mikan cek, mikan. Orang cek. Fa belajar huruf fa. Tafakur. Yang hiji. 2 tilu tasabur deui tadabur 4 tasabur supaya ingat dilakukan siap hiji tadzakur kaduana tafakur katiluna tadabur kaopatna tasakur hiji kadoana katiluna kadabur paling tarik nih cadojo abi ge can sanggup mangke cek dia cek kompak bapak itu cek kompak hiji kadoana katiluna kaopatna hiji kadoana gatilona kaopatna hiji capek gue tadzakur lisan berzikir ke Allah subhanahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la matluba illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah la mawjuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah. Laras lisan berzikir ke Allah subhanahu wa ta'ala naikkan ke luhur tafakur nanti jawab berfikir mikir tadabur tasyakur ke Allah subhanahu wa ta'ala kita orang bahas salawat kali salam kajunjungan orang sadaya kanjeng Nabi Muhammad Rasul anu mulia suri tauladan panglima nu bijaksana pimpinan orang Rasul baginda anu mulia Rasul anu kudu kurang dipikat cinta laras cinta ka Rasul bu naon bukti orang cinta ka Rasul teh halo naon bukti orang cinta ka Rasul
Nikah deui. Bias bos, nikah deui cenah bos. Ulah sekali-kali. Bukti orang cinta ka Rasul, aksiru minas salati alayya. Perbanyak bersalawat ka Kanjeng Nabi Muhammad. Bias salawatan Bias. Bias salawatan Bias. Siap semangat siap. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Siap sarangnya. Tuh jadi ngocok. Mengalir deras. Salatullah salam ala toha rasul. Tari. Salatullah yasin habib. Sekali deui salatullah Allah Allah ala yasin habib tawassalna bibis wa bil hadi rasul. Sekali deui tawassalna wa bil hadi rasul wa kulli mujahidin lillah bi ahlil maras ngaji apalkan lamun ngaji kudu jempe ulah bari nyoh komo lamun bari sar bisi digondol ku kalung. Aya kalau kagak. Cok, sadayana. Lamun ngaji kudu ulah bari nyoh. Popotoan mah tenan naon? Komo lamun bari bisi dibawa ku awe. Tambahan bonus istiqomah dalam ibadah agar engkau mendapat berkah. Awas jangan banyak gibah, amalanmu bisa musnah. Doa ulangin tadi istiqomah ibadah agar engkau berkah, dapat berkah. Awas jangan gitu nyeri di mana daerah naon itu nya menonjol maresep. Istiqomah dalam ibadah. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumul. Alhamdulillahirabbil alamin. Dina sasi Agustus ya tos masuk sasi naon Agustus. Di Agustus saya ya kemerdekaan Republik Indonesia. Siap merdeka siap? Merdeka. Merdeka. Allahu Akbar. Kawin deui. Dong gitu. Siap merdeka siap? Tos merdeka tos. Atos atuh pocan merdeka atos orang merdek. Para pahlawan atuh ngaleuleuit tina jasana para pahlawan. Merdekana buktina naon? Oce bisa ngaji di dia betul. Di luar mah hese ngaos teh. Kudu ieu heula kudu
orang mah bebas, masjid terbuka 24 jam, rek juga balik 20 rakaat bebas, 30 rakaat bebas. Ngan aya teh nu hayang mana? Nanti rakaat oge kadang kala kosong. Bener dah. Ngerasa? Merdek, alhamdulillah. Maka orang peringati kemerdekaan yang kita syukur ke Allah Subhanahu, ulah kufur, ulah takabur, ulah bersyukur orang kembali di atas nikmati Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna kemerdekaan tahun sabaraha kali anu kasabaraha tahunna? 17 Agustus tahun 45. Merdeka selama hayat masih di kantung badan. Kita tetap membelakan Indonesia. Kita cara apa tuh tukang teh? Kamu tuduh ngawar-ngawari si Ganeng Lesti. Kan itu Lesti Kejora, ini Lesti Kejedot. Pinter juga. Kerina ngujar mereka. Ya sedaya batur kawan. Semangat ya. Kemerdekaan dia orang semangat kunaon ningkatkeun di antara orang ibad tasyukur ka Allah Subhanahu jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Nah, sadaya makhluk anu aya di alam dunia ieu, anu aya di seluruh dunia, boh lalaki, boh istri, boh aki-aki, boh nini-nini, sadayana hoyong hirupna bahagia. Jang hoyong bahagia lim. Hoyong bahagia hoyong. Bapak-bapak hoyong bahagia. Tentu kabehanana hoyong bahagia, betul? Leras? Bahkan doa anu dipanjatkeun ku Kanjeng Nabi Muhammad. Doa kebahagiaan dunia sareng akhirat. Naon doana? Rabbana atina nyanyikan terus pernah coba ini Robbana atina hasanah wa qina adzabannar. Ya Rob, pastikan kamu abdi di dunia anu hayang bu di dunia anu saya hayang, mobil anu saya hayang, bumi anu saya hayang, motor nu hade hayang, kudu aya duitna heul. Duit ge. Bukan masalah naon. Raden, saha namina ya? Ya acai. Saha namina? Nyepi. Cita-cita naon? Cita-cita jadi polisi. BNOP, cita-cita naon? Polisi. Benar kan polisi? Ya bisa lupa. Mama anak ya? Oh iya. Sebelum si ilmu jangan mengganggu. Hayang bahagia Nopi? Hayang bahagia? Daras. Maka doa tadi dipanjatkan sebelum berangkat di damel baca doa Rabbana atina di dunia nu sae murang kali sae hade bager pintar cerdas betul. Tapi geuning zaman ayeuna zaman 3R, zaman naon ce? Naon 3R teh? Rudet, rungsing, rungkan. Ari kande 3R teh naon? Naon rudetna pamarsa eta budak zaman ayeuna ditanya. Jam sama rukun Islam naon jaman kamu nanya. Benar teh? Kenapa ya sok kitu? Sabaraha rukun Islam kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Kamu tanya rukun Islam lebih ada. Nah. Benar tak? Kayak geus maot ditanya ku malaikat, "Man rabbuka?" Kamu nanya. Tak ka malaikat dong.
Zaman anak ya Allah ya Karim. Budak oke zaman anak mah apa lagu TikTok daripada lagu sholawat, nah betul? Cing dites, betul cing lagi gitu lah. Ajo jing. Kamu cing, tarik kok. Ajo jing. Ajo jing. Ajo jing. Ajo jing. Ganti syairna, da orang Muhammad Muslim ganti syairna. Neng papat ulah poho kana salat. Teroret gitu sih. Darun gitu. Siap, cik apa? Neng papat ulah poho kana salat. Neng puji ulah poho kana ngaji. Bapak Ishak ulah poho kana infak. Bapak Wawan ulah poho kana wiridan. Lamun ngaji biwirna kudu cempe. Lamun ngaji matana ulah sare. Lamun ngaji ulah ngoprek HP wae. Bisi engke diteke ku Pak RT eta ku Pak RT eta ku Pak tereng-reng tunggang. Ini maju deh gara-gara mau. Siap ngaji siap. Siap ngaji. Siap ngaji siap. Cing dites sholat. Cenah orang dia mah paling ter caledas. Cing dites sholat. Siap ya. Lanjutkan ayat dia. Al-Qari'ah. Masya Allah. Wadduha. Amma yatasa'alun. Hebat pinter. Karena paling ter terus ada ikan dia ngawas nak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya nurana pondok kesini. Nurana panjang tadi kan pinter. Paling pondoknya pasti hafal. Cing pondok siap ya. Sod. Donet kesan naon? Limitri ya Allah. Nih sekali ini. Sod. Gelo. Punya Al-Quran gue sodot. Kita Quran di mana ya? Dia suka mahiman yang Quran sorangan ya. Lanjut mas hati. Qaf. Astagfirullah. Aduh. Makanya ngaji dah. Ngaji dah. Siap ngaji siap. Siap ngaji bu. Ngaos ngaji seminggu seberapa kali? 7 hari seberapa kali ngaos? 3. Aya nu 2 ya. Aya nu 7 kali aya. Setiap hari ngaji mah laras. Ulah dilat-lat ulah diengke sabab naon? Urang butuh kana ieu. Maka lamun hayang bahagia, hayang baja hiji urang kudu boga kudu gado mun gado ilmu mah enakeun betul. Aya kori tadi ngaos Quran aya. Suantena enakeun da? Enakeun. Kori we ka bumi eta suantena pelengking-lengking manggil bojona. Saur eta kari manggil bojona dibuka pantuk barawak. Da tina triplek teh. Panggil bojona. Aya gitu aya. Dan dia sekedar fanyandakeun hihid. Ketinggalan bentukan kieu tadi. Gitu Cak, biasanya gitu ya. Salah kieu cek gitu henteu. Kiamat ya. Kuat jadi waler di dapur, kan osok ngaos. Bari ngagoreng, bari ngaos di waler saur ecek. Kena sakadang derma. Kita bisa. Telah nama telah pada sudah. Cing nama telah. Kermasa po asin sofa
Bisa enggak? Lanjutkan dah ke suamina. Sok atuh cokot ku sorangan. Dorakan gitu. Terus, ima sorak gerbek manggil ngaran, parah. Nah, alhamdulillah min. Kudu gaduh ilmu ti bumi ngaos ka dieu ngaji ka dieu aya madrasahna aya. Naon namanya madrasahna? Hah? Hah? Kembali nama ka do. Naon tentang? Oh. Aduh, ngerasa diacurupkeun ka Gunung Galunggung. Nurul Huda, naon artina? Cahaya ngomong petunjuk ti Allah Subhanahu. Naon petunjukna ilmu teh? Tuh sesuai cocok. Maka belajar ti bumi angkat ka Nurul, ti imah can bisa abatasa. Cul ka madrasah diajarkeun ku guruna. Abatasa ja'aho ganti kubom mah. Dah guru ke jago bu. Ganti kubom. Sok ubut tutu. Duduruzu. Di belah di konten khusus. Ganti ku kasro. Tipi siap naon siap nya naon sabab naon tina ilmu orang bisa apa man arada dunya fa alaihi bil ilm wa man arada akhirah fa alaihi bil wa man arada huma fa alaihi bil ilmi sing sanu hayang dunia beunghar duitna loba tanahna lega leras motorna Honda betul mobilna Avanza betul gelasna Vicenza betul maka kudu ngaji tuh ku ngaji apal detal-detilna insya Allah. Hayang dunia ngaji aya ilmuna hayang akhirat aya ilmuna anu hayang dua-duanana maka kudu menang ilmuna berangkat ka majlis ta siap no siap jadi ilmu ngaji mah moal kaos tadi bosot dot tadi nu rada apal bis nun wal qalami wama yasturun tuh. Jadi lamun aja nuju ngandung murang kali. Nalika dikandungan murang kali menang ilmuna kumaha? Dicabak eta patuangan aja dibacakeun ayat Al-Qur'an Ar-Rahman Qul huwallahu ahad. Lancar. Panglecekna subuh eta lohor eta maghrib insyaallah di dia para lintar sadaya amin ya robbal baras bolaras. Jadi pas ngandung teh tadi pecah hayu dangdutan sakitnya tuh di sini mari sorana sakitnya tuh di sini suara digunakan kamu baca Al-Qur'an perindah perbagus tilawah Al-Qur'an Masya Allah. Jual ke Mekah aya imam di Mekah saha Syekh Sudes Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Masya Allah. Ka Madinah Syekh Al-Mu'aitli Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ka Indonesia Indonesia ayat contohnya Syekh Muzammil ya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim
suka mahi aya guru-guru urang anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu cing sarehat guru-guru urang sadaya. Amin ya rabbal alamin. Betul Bu? Zainu perbagus suara teh Bu kana baca Al-Qur'an. Hiji ulangi deui syarat supaya orang bahagia teh kudu gaduh naon? Cukup cing kompak atuh kudu gaduh kudu gaduh naon? Angkat tangan Bu, angkat pandangan. Simpan di pundak temenan nu kanan. Nu katut. Sok diletakkan di pundak temannya yang kanan katut ka dieu. Anu payun ka payun ge. Siap, ikuti ka dieu tingali. Hei. Bari tepukan atuh. Hei. Kurang tarik. Hei. Ulah nungutan wae. Semangat. Kudu ngaji. Kudu ngaji. Ulah loyo. Ulah memde. Itunya alhamdulillah. Siap ngaji siap. Baradak siap no siap. Kejar ilmu sabab naon? Ku ilmu orang bisa bahagia dunia sareng Al-alimu kabirun wa in kana hadasan. Orang berilmu teh katingalina agung, aeng, badag, besar. Wa in kana hadasan, walaupun tubuhnya kecil, walaupun pendek, walaupun tubuhna teh walaupun miskin. Punten Abu Hurairah hiji sahabat anu hebat luar biasa. Dikaruniai ku Allah ingatan anu luar biasa hebat sakali ngadamukeun moal hilap salawasna. Makana Abu Hurairah ia seorang anu paling banyak ngariwayatkeun hadis. Sabab naon? Dimanapun aya Rasul maka pasti aya Abu Hurairah. Da urang mah kadangkala bar cing tadi syarat supaya henteu takabur hiji. Tuh. Ayo ka dapur wae. Amin. Hiji Tadakur. Dua. Tilu. Opat. Tasakur. Tadakur. Lisan berzikir ke Allah Subhanahu. Dina setiap orang jalan ngaos dimanapun zikir la ilaha. Hati orang disiram ku ayat Al-Quran. Hati orang disiram ku zikir ke Allah Subhanahu. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Sedangkan dina zikir Bu kudu aya tilu. Hiji zikir kudu make rasa, dua zikir kudu karasa, tilu zikir kudu rumasa. Kudu naon cenah? Rumasa. Hiji zikir kudu make rasa la ilaha illallah. Ucapkeun kana maneh urang. Lain dia terus anu diasa ka dieu. Maka orang tenang insya. Lamun teu make rasa saenakna zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aya nu geulis keur ka mana jigna. Geus kawin ku aja. Imana di mana? Subhanallah tuh teu make rasa ngomong enakeun. Subhanallah, subhanallah. Kudu make ras. La ilaha illallah. Sekali deui. La ilaha la ilaha nganggo ras supaya naon karasa naon karasa ngarubah kana tingkah bari pola urang leres lisan dijaga pikiran dijaga mata dijaga eta aya ilmu sabab kawas museup bapak sok museup Pak inu ngeunah dina museup teh naon cingce lain bab laukna sabab lauk mah gampang meuli oge tapi nu ngeunah dina museup nalika dialungkeun kurunyun tah ngurunyudna eta naonna wo ngurunyud sok hiji dua tilu monyong hiji dua tilu ih beliwa kurunyudna sabab naon ari bab lauk mah beunang meuli oge di pasar loba tapi nalika dialungkeun cengkung ampul-ampulan kurunyut giriwil benang ta eta nu ngeunah leres Pak atuh zikir ge kitu bab zikir lain ngan saukur lisan nungkul urang berucap sabudak leutik ge bisa subhanallah alhamdulillah la ilaha bis
sak budak alit oge. Tah naon nu paling ngeunahna nalika geus murunyut dina hate nyoy beunang eta aya rasana ngarobah tingkah karipot. Sehingga puncakna urang ngarumasakeun, ya Rob abdi rumasa bobolokot ku dosa maka urang tobat ka Allah Subhanahu. So sareng-sareng ya Rabbi bil Mustafa ya Allah nu maha suci pasihan artos sapeti amin kanggo naik haji sesana kanggo kawin kang pojokman pangkaripnya bukan ieu bukan itu. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami ya Allah nu maha agung pasihan arto sakarung amin kanggo modal ngawarung sesana kanggo belah dia pangkali nanti Allahu ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana waghfir lana ya was ya Rob abdi teh dosa ternyata bocah Allah hianat teh sanes ku batur hianat teh ku diri urang sorangan geus apal salat teh wajib tapi urang malah ditalalangkekeun di engke-engke betul Allahu akbar Allahu akbar bapana geus adan gerak ka masjid eta urang ge apal eta adan lain komat aya nu kitu aya banyur ingatkan suami teh betul sebab dina keluarga mah kudu silih asah silih asih silih asuh namun teu bisa silih asah asa bedog silih cinta silih mikanya silih mikadedah betul karena diciptakeun suami istri teh berpasangan namina pasangan mah pasti beda gaduh bumi ece warnana bumi teh cetna hayang warna pink suami hayang warna hidung cek suami teh bingung pasea dordar gelap cek suami teh geus mah kamar warna hidung ruang tamu warna pink kita jadi keluarga Blackpink aya gitu aya oh boleh terapkeun di bumi kamar warna hidung ruang tamu warna pink jadi keluarga Black apal Blackpinknya hidung urang nah, eta ya ilmuna geus. Suami istri beda kitu kan nya. Otakna ge isina beda, hatina beda, jenis kelamina oge beda. Maka aya ilmu dirinya supaya bagja bahagi. Murang kali orang tua sayangi, cintai, lutos teu aya orang tuana doakeun ka Allah Subhanahu. Naon doana? Doana kumaha doana? Nah, sok sareng. 2 3. Doakeun entos maot terus. Cing dipanjik cing di lapangkeun kuburanana, dipasihan dirinya cacaang di alam kubur terus. Doa anak yang soleh anu moal putus dugi ke akhirat insya alhamdulillah. Daerah mah zaman 3 RT gini. Emot kene tadi 3 RT naon? Rungsi, rudat, hayang jajan teu dibere nyanyi kan budak ayeuna mah. Hayang jajan henteu di waroku bapak. Hayang jajan henteu di waroku mamah.
pura-pura teboga padahal tepira jang kuota deui terus bikin muli beas kita budak apal di mana pura-pura teboga hukumannya anu balangsak betul tuh zaman ayeuna sok wae kana HP oge nya nama geuning loba keneh nyepeng HP atau Al-Qur'an ulah sodon Al-Qur'anna aya dina HP heeh pas rek baca Al-Qur'an dina HP aya WA tuh jadi macam kurana oce pesen daging 2 kilo pun mending daging ulah itu gimana aya ada gitu aya oh oce udah katingali mata nyengire ge karasa terus baca Quran aya WA tuh jadi tuh cing barudak game naon wae dina HP game naon hiji sarapan 2 3 apa Sebentar, ulang hiji non. FF. Bapak hafal FF pak? Dua apa benar? 2? PUBG. Wes, lancar. 3? Legend. 4? Minecraft. Arah apa tuh? Cing, kita son. Cuma lagi sodot, gitu. Hanya Al-Quran sodot. Surah Al-Qur'an azim. Baca Al-Qur'an tenanawan nyepeng HP lamun nyepeng HP kudu aya 2 nu nambahan hiji nambahan ilmu 2 nambahan naon cing cuan nambah ilmu jeung nambah cuan lain nambah dosa jeung nambah maksiat nambah karibu ningali batur batur mah geus healing urang irahanya healingnya engke terus diri ka mana oh terbu ini diajak lu Ustaz Kade hai sih nah kunci ini sok tara di calana nipu artinya bisa bu gaya batu keluar di Palestina alhamdulillah deh diajak deh terus tuh zaman ayeuna HP deh cek saking cinta akan HP udang sarege nu pertama dibuka naon mata tuh cek banyak HP banyak kieu gitu izin terus doang acan cek acan baik mata kakarek tos buka mata buka ke HP deh mesti subuh muka HP isuk muka berang oge nyok sore oge nyok penting nyok ngaji nadina wirid nadina maot na nyepeng innalillahi wa inna ilaihi kersana cetini maot nyepeng HP orang bakal tidak ilmu dikali ilmu sadaya makhluk di dunia sadaya bakal mati betul presiden pejabat gubernur bakal mati sadaya bakal mati jak wal waringkas aya ujungna nyaeta betul makanya orang kena tafakur ya Rob ilmu naon anu nu kabeh tos dipigaduh angke menghadap ilahi rabbi Allah nalika ditaros man rabbuka naon walaranana kamu nanya nya sadaya bakal nu namina maot bu teu aya notifikasi teu aya surat edaran teu aya maut datang tiba-tiba maka sebelum kematian datang persiapkan diri orang ku zikir la ilaha afdalu dzikri fa'lam dirinya ya fa'lam teh naon sok dikanyaokeun alima ilmu berarti kudu boga ilmuna la ilaha illallah teh teh aya ilah anu ku urang wajib disembah dipika deudeuh dikurang dipika cinta angin Allah subhanahu betul apa tidak cinta ke Allah cinta sejauh mana orang cinta ke Allah
dibuktikan dari kaya panggilan ti Allah, orang menyegerakan menuju panggilan itu. Insya Alhamdulillah. Raja-raja, orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak Guru, Pak RT, Pak RW, Ustadz juga. Numpang tukang nak jatuh jauh doakan Ustadz anu sae cing loba duit. Nah, cing seur budak, cing seur istighfar. Hiji oge cing. Yud. Alhamdulillah. Tapi nya bari nambah ge bias alhamdulillah. Nambah rezekina. Lanjut ya lanjut. Hiji ilmu. Naon cenah hiji? Hoyong bahagia hoyong. Hiji ilmu. Yuk tambah ilmu. Nah, orang diajar, orang nuntut ilmu. Betul? Betul? Nah, nu kedua, di mana orang hayang bagja, hayang bahagia, maka nu kedua orang terapkan karena diri orang naon nu diterapkan salat. Naon cenah? Salat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pada Allah dengan sabar dan juga salat. Zaman kiwari geuning seueur jalma anu ngakuna Islam tapi sok talalangke sok ninggalkeun kana salat. Nauzubillahi min. Urang Cimahi siap kana salat siap. Cimahi deunang teh Sukamahi. Cek ka Cimahi tahun September. Orang Sukamahi siap karena salat siap. Ibu-ibu sol, bapak-bapak sol, barudak sol, pemuda sol. Halo, negara hayang aman, maka pemimpin-pemimpin kudu sol. Masyarakat hayang aman, RT RW para camat, kelurah lurah kudu sol. Rumah tangga hayang aman, maka tikawit suami istri oge kudu sol. Suami salat, istrina salat, barangkali salat, maka insyaallah dirinya aya ketenangan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Bagja orang nu beriman di mana dina salatna halo, hari salat sok khusuna sok malaweungna. Cing tarik, bo alam berani itu. Sok khusuna sok malaweungna. Allahu Akbar. Gusti popoean can dijahitan. Asin can ditutupan. Asa kita asa. Maka kudu naon husu teh sambungkeun. Anu dibaca pikiran jeung hate kudu nyambungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Teu naon anu dibaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, asalkan orang paham kana naon kurang dibaca. Qul a'udzu birabbin nas. Teruskeun nih. Qul a'udzu birabbin nas. Ilahin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Tuh, dibaca kurang paham kana maknana, ya Rob, eta ayat surat eta oge geus kana hate teh geus ngahujat. Qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Allah, Rabbna manusia. Oh, Masya Allah, Rabbna manusia. Allah nu maha mengatur alam semesta. Gaduh masalah gaduh. Aya masalah aya. Moal aya hiji jalmi anu terbebas tina masalah laras. Maka sujud ke Allah. Murudul eta masalah. Yakin Allah Subhanahu wa taala bakal mabarinan ka urang solus. Siap khusus siap. Iya mah salat teh atuh kumaha? Salat maghrib 3 jajar, isya 2 jajar, subuh 2an ngajajar.
Alhamdulillah min. Duaan majajar. Salat subuh tararundu, salat lohor masih molor, salat asar kalah medar, salat maghrib nonton per. Bukan yang ayah doi si ayuna. Salat isya na kasur busa, tahajud diselimbut, salat duha kalah balanja, kumareka sub surga. Biasanya suka yang nyewer. Tuh, siap salat khusus siap. Di akhirat kita harus masalakakum fi saqar. Nah anjeun aya di neraka saqar. Naon wala teman? Qalu lam nakum minal musallin. Ya Rabb, abdi tacan jadi jalmi ahli salat. Ya Rabb, abdi masjid talalake. Ya Allah, abdi jauh keneh karena salat anu terbaik. Ya Allah, naudzubillahi min. Apa lagu itu? Sepohon kayu. Lanjutkeun. Koba bawa siap. Sepohon kayu. Lebat bunganya. Walaupun hidup 1000 tahun dilata sembahyang, apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang? apa gunanya? Punya rumah bertingkat, mobil mengkilat, istrina empit, empot. Ini tuh mah ayah, Ustaz ya kayak cina istrina 4. Wih atuh hebat tak diajar ah. Oh ngaran istrina 4. Katipu ah, semua jadi. Ayat 4 ayat. Eta teh isyarat Bu kudu 4. Da teh aya sok 5, aya teh 5. 3 sugan aya tuh. Tuh aya coy hiji mah komo. Aya ge 4. Jadi kudu alhamdulillah. Bangkeun nya sa. Halo. Nu kadua kudu sol. Urang kali kudu sol. Siap salat. Siap. Salat tuh. Laksanakan salat sama eta anu utama. Salatun aya 4 huruf. Shod, lam, alif, ta. Ieu maknana aya shod naon? Sidqul qaul, bener ucapan. Jalma anu salatna bener, ucapanna pasti ban. Sebab naon? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat yang mencegah tina perbuatan keji jeung Ima salat ucapan ngabohong jeung ngabohong. Aya nu kitu aya. Na'udzubillahi min. Lam layyinul qalbi. Anu kadua lamna layyinul qalbi anu geus salat teh lahatena lembut tuh. Makanya diri nya nu salat naon? Aflah baja jalamun salat. Salatun katiluna alif. Naon alif? Alif hartosna istiqomah. Al istiqomah khairun min alfi karamah. Jalma nu salat kudu istiqomah dina kahadian. Terakhir tak hatina tarkul maksiat. Memang tak marbutoh tapi aslina tak biasa. Tarkul maksiat ninggalkeun maksiat. Astaghfirullah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Bu, kurang kali hayang cerdas ajarkeun salatna cing hus. Lain dia mah hayo we kana HP deui HP do. Kalah HP ulang. Salat lohor jam 2:30. Karek salat jeung assalamualaikum bisa aya nu adan nu nyalahkeun nu adan. Saat cenah eta nu adan karek salat lohor. Gua salat lohor geus mah 3. Geus. Aya nu kitu aya. Amun ocung keur masalah geus 2:30 mah asing sefat. Ya Allah ya Karim. Salatna kudu khusyuk, tingkatkeun salatna, betul? Kumaha salat khusyuk kuduna benerkeun heula.
Tina mulai wudhu bener, bajuna bener, tempatna bener, sabar, ulah rusuh-rusuh. Halo bapak, gubrak langsung beres. Ayah gitu ayah, ulah, dah sholat na tuh bun, nyampe 5 menit 10 menitnya, moal, paling lama ke 5 menit merenya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimasuk ku Allah, kakinya bengkak, matanya merah, sabab naon? Dina sholatna luar biasa hebatnya, benar? 50 ayat tuh sarokaat Nabi Muhammad, Masya Allah. Pernah ibu 50 ayat sarokaat? Cuk 50 ayat pernah? Pernah jadi tajam nolanya. Pernah tadi pohon dulu. Inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi itu ibu, jadi emang insya Allah sarwahan. Insya Allah di dunia hebat pintar. Amin. Siap salat khusus siap. Wihan deui hoyong bagja nu kahiji naon? Halo? Nu kahiji hoyong bagja kedah naon? Nah, mah. Masa banana? Kahiji ilmu. Nah, nu kahiji hoyong naon bagja teh kudu aya naon? Ilmu. Dua kudu sholat. Kurang kompak. Hiji kudu aya, dua kudu sholat. Aya ngaji mun barho teh. Aya ilmuna ya supaya teu barho nya. Aya rumus supaya teu barho. Apalkan rumusna nya? Rumusna teh A B C D. Naon cenah? Henteu ulah dilanjut A B C D gitu. A B C D. Naon A B C D teh? Anu apal aya teu? Teu, siap diapalkeun. A na abuskeun, B na C na D na. Kurang kompak, kurang ieu mah rumus menuntut il. Lain jorang lain nih, rumus menuntut il. Teh kana abuskeun biasanya, sok abuskeun budak ka sakolanya. Biasa, sok sekali deui. Rumus menuntut ilmu A B C D. A na B na ini semangat. C na D na. Sekali. A na B na C na D na. Ribu. Ana abuskeun, naon nu diabuskeun? Ilmu. Ulah kasut, ulah piktor, naon piktor teh? Pikiran kotor. Ana abuskeun naon nu diabuskeun? Ilmu. Naon cenah? Kana naon diabuskeunna? Kana konon katanya otak dibagi dua hiji, otak kanan dua, otak nu tengah we otak-otak. Aya otak-otak aya. Mulia itu. Abuskeun kana otak eta ilmu, maka lamun sep aya dina otak insyaallah cerdas luar biasa. Insya nu kahiji ana abuskeun ilmu kana otak dua, bekna naon? Bebaskeun naon nu dibebaskeun? Ilmu deui kana naon? Kana mata. Maka lamun diajar kudu bari ditingali buka mata. Mun bari nunutan mah kieu. Jadi ilmu rek asup teh. Nah, gitu. Maka kudu bari tingalikeun buka mata. Urang tes heula. Dikieukeun pandanganna dikieukeun. Bu, ke padanganna bu, dibuat lingkaran bu. So, angkat bu. Kan we ieu bahasa oge kalekna kan bae. Tuh dekat ringali. Pakai Rexona gitu loh. Siap kieu kan bu. Kieu bu. Bu, halo, kieu sadana so. Nu kanan nu katu. Lain kieu coy. Kieu cuma kieu. Alam kieu. Yeun ai palap-palap. Kieu kan. Siap, bu, ceu kieu. Kita kuda ngahalangan gitu. Kita pinginlah kudana. Siap kieu nya. Puterkeun terus. Tinggal kali bu, diputerkeun. Simpan dina gado sok. Ya stop.
Dano. Yo geus panghareup mah teh. Maka kudu bari ditinggal. Ana abuskeun, bena babaskeun, cekna cecepkeun. Naon nu dicecepkeun? Ilmu deui kana naon? Kana cepil. Maka cepil artina nyecep bari nyempil. Naon cenah? Nyecep bari nyempil. Sok siap. Nyecep bari nyecep bari nyempil didangukeun dikupingkeun eta ilmu nyempil kana hate, maka dekna dadetkeun eta ilmu kana hate. Kana naon? Kudu asupkeun kana otak bari ditinggal didangukeun dadetkeun kana hate. Kolbun teh, ari kolbun teh hate lamun tenan maka detakna teh teratur. Lawan keur grogi, ibu cina pidato sambutan bagi ibu, bapak, ibu sambutan cek ibu teh. Bapak yang saya hormati, mati. Ibu, bu yang saya cintai. Ini cuy, tuantun abdi mah nyebut tai Astagfirullahaladzim. Gara-gara maju ka payun, geus maju ka dieu teh. Tuh lamun grogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu tukang ngebut, bapak-bapak tukang kelapa. Grogi, maka hate berentak kencang. Eta lamun grogi, lamun keur ngeuyeut enak. Tapi di mana keur bagja, kadang-kala bagja, kadang-kala tenang, kadang-kala grogi, maka detak jantung teu teratur, cok. Naik turun detak jantung teh, leres teu? Detak jantung teu teratur. Ketika zikir yang dimasukkan la ilaha, hati tenang, hati tenang, pikiran cerdas. Tuh itu di mana ayat ketenangan? Fis sholah, di dalam leres. Makana nah sholat sok langsung bray ingat segala rupa. Tadi teh poho dina kunci tadi mana? Sholat Allahu Akbar. Oh dina calana bapakna. Tadi tuh lah dikodok lah. Iya kunci. Cabut golongan kata bapak teh salah tuh mah. Calanana bolong. Salah nyagap. Cicing teu ngarti mah cicing. Cek. Hari kawin mah nya geuning sehari 2 hari, saminggu 2 minggu mah meni romantis. Hayang dahar ge luap. Ayangku. Geus 2 tahun mah diwawalkeun. Rek hitut ge ditahan tah saminggu 2 minggu mah. Tahan. Geus 5 tahun mah dolar gelap. Bapana dibalas. Balas deui meni kes jekol. Usahanya. Senyap. Ujung-ujung bau ya gitu ayah ngaku kamu geus 15 tahun mah lain dandar gelap deui ngek soleskeun ese hudang bapana ngek soleskeun bapana bapana dicecok ajan gitu tinggal ieu da bari nyaruh berekian kudu aya sol romantis tuh. Bilang ke bapak dengan suara tadi yang merdu tuh, aya ilmuna. Fafa, ada apa mama? Bahasa Inggris. Osok bahasa Inggris osok. Bebek, itu bahasa Inggris teh. Bestie, enak bestie nya. Gampang kene bahasa Inggris apa bahasa Arab, Bu? Teh jam sabaraha itu? Ya udah ngaco tuh. Iman sejam 30.
Gampil kene bahasa Inggris apa bahasa Arab, Cok? Bahasa Inggris gampang, bahasa Inggris mah. I love you, you love me, you and I love. I like you, you like me, you and I clear. I hate you, you hate me, you and I hitut. Tapi bahasa Arab memutina satu kata bercabang. Nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasor, nasor, tanasor tu mana nasor tu nasor tu nasor tu mana nasor tu nasor tu. Doroba, doroba, dorobo, doroba, 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 tu mana doroba, 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 doroba. Kana. Bahasa, maka kudu biasa bahasa. Ilmu nanu tadi dina salat aya bahasa Arab, betul? Allahu Akbar artina tuh Allah Maha Besar, angkat tangan, ieu naon artina Bu? Tinggal heula nya. Sakuan. Oh. Oh, biasana aya mik ka dieu. Allahu Akbar. Bae masalah pikir mah aya nu di dieu, ulah di dieu we. Aya salat Allahu Akbar. La tamawat dituna. Di dia bae cenah naon dihandapkeun bucal aya. Allahu Akbar. Di dia aya sok lah. Di dia nu ulah teh di kumaha? Aya nu diputer aya. Aya kanan heula eta teh lain di kiwa. Ningali batur muter nurutan. Allah. Kanan heula eta teh Allah tuh kanan bek ka dieu kan set kitu. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Urang angkat tangan. Filosofina naon hartina? Diangkat tangan kita pasrah. Sok, angkat tangan. Tapi bisa ngelawannya. Ya Allah, adi pasrahkeun. Loba hutang, loba samantan, kieu kitu pasrah. Hu akbar kade. Bar diiket urang jeung Allah Subhanahu. Tuh, lamun apal ti awal keneh dimula niat nepi ka gerakan salat, insyaallah urang hus. Dan pemirsa, ini bagi panas ya bagi error. Tadi cenah bos, duit ka jam 3 cenah Bu. Yos duit ka jam 3 yos. Oh capek terus jam 3 yos. Bisa nage saatnya. Tapi alhamdulillah Agustus teh seulman Bu. Seulama teh alhamdulillah saudara amal. Ya ampun pae cenah ieu. Ieu cambunan. Lamun seur amal kakarek loba doa sih. Aduh ya Allah ya Karim. Memang tapi orang teh butuh doa aja. Jadi karena duit wae. Kakarek lamun loba dunia. Belum tentu duit mah aya. Sok ayeuna sana mau duit. Betul? Alhamdulillah. Hiji tuntut diajar, dua siap salat siap. Tilu we nya dekat tilu. Dua salat teh naon? Ngabersihkeun. Dah abdi rek nyontohan ya. Rek contohan. Tadi salat teh ingatnya salatun sidqul qaul layyinul qalbi istiqomah tarkul maksiat. Kudu aya opat ieu. Sidqul qaul ucapan bener maka geus salat ulah berdusta. Sidqul qaul. Dua layyinul qalbi lembut hate ulah iri dengki ka baturnya. Ningali batur meuli motor anyar panas ngebul. Kuduna motor ngebulna ieu otak ibu ngebulna. Meuli batur meuli AC ibu nu panas tirisna. Maka ulah panas saha? Siap? Layyinul qalbi istiqomah. Da salat mah amalan paling istiqomah. Subuh sabar rakaat. Dua tuh nya. Sanajan getol oge moal bisa jadi 3, moal bisa jadi 4. Tetap dua istiqomah. Maka nu terakhir tarkul maksiat tinggalkeun maksiat. Kawas ieu ke tingali ka dieu. Ieu warna naon? Ceu warna naon? Naon warna? Ieu warna naon? Kiruhnya kiruh. Tah, Bu, cai awalna kawas kieu bening. Ieu cai murah. Dibae dong murahnya. Ieu cai murni. Besok salah wae nya.
dilahirkan dina kaayaan suci naon terus lahir ke alam dunia 8 bulan di kandungan ibu 9 bulan dan melahirkan Porojo lahir budak kelas kieu nangis anu gendong ibu oh tuh ada ciri kau aja tuh kesel bola urang kali nangis we kesel deh kesel deh kosolnya urang doakeun ini ya Allah isukan mah budakna di jam 7 di jam 7 cing seuseurean terus jam 7 isu di jam 7 isa seuseurean terus daek kita daek jam 7 jam 8 ini ke jam 7 matakna tangisan anak itu nyanyian yang terindah tuh nya budak nangis teh sanes teu perlu naon nasehat tangkep peluk diusap sok neng nangis we sok neng nangis beuki tarik ceurigna nangis sok nangis mah eureun ieu warna kiru ieu warna bening cai awalna bening terus weh dicampur segala macam mata urang aya dosa ceuli dosa pikiran dosa sampean loba dos Bandi siap kompak panon seueur dos ceuli loba dos sampean ngalangkah kana tempat anu dos atuh leungeun oge nyagap anu pidosa maka kiru kira-kira bisa jadi bening deui moal bocot biasa bening deui moal yakin cius ini apa nah kumaha carana supaya bening deui carana hijrahkeun pindahkeun maka nu katilu lamun urang hayang bagja hayu urang hijrah naon hijrah teh ulah diterjemahkeun wah segala macam geus we sederhana hijrah teh ulah diam-diam bae pindah di bumi ke pangaosan hijrah di bumi ke majelis taklim ka sakola eta hijrah pikiran hijrahkeun tina asalna nu kotor pikiran jadi positif thinking betul aya ningali cenok ngalewat teu seuli sudon ibu mah sia teu sombong kempesan si beutungna tuh ulah sud ieu bisa jadi bening deui moal carana hijrahkeun oh ya geuning nya jang tinggal ka dieu iya asalna naon bisa jadi bening moal tinggalinya kadinya awalna kiru mata loba dosa ceuli loba dosa ibarat urang pindahkeun kana gelas ieu lamun dipindahkeun kana gelas bening moal cius urang buktikeun siap Bismillahirrahmanirrahim awalna kiruh loba dosa hijrah pindah berubah moal engkau tadi moal dusta lu tinggalin halo tinggal iya awalna kiru pindahkeun kana gelas ieu berubah moal engkau tadi moal siapnya makanya ulah diam bae pindah ke madrasah hijrah siap Kayaklah can beres emangnya aku Japati aku cowok apapun ayeuna geus bening kieu ulah jang sorangan geus bening teh budak teh geus bisa batasa geus bisa ngaji geus bisa adan pindah ka dieu Nurul Huda bisa ngaji jeung bisa adan jadi weh ngaranna jidan bisa ngaji jeung bisa adan aya jidan aya lamun jidan teu bisa ngaji teu bisa adan ganti ngaranna jadi junan oh tingali
Iya bening, iya kiruh, dakwahan. Dakwah. Ayo main HP geus adat. Hayu urang ulah HP wae, urang ka Mas dakwahan siap. Tina bening, ieu masih kene kiruh ajakan dakwahan siap. Siapnya siap. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kudanya tadi kalangan hampir kuda kudanya. Candi paraban eta teh cok. Karunya cok tadi kuda bodas mahal. Siap. Siap cok. Siap ya. Geus tadi mau. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Nemprak hungkul atuh sawer. Nemprak mah hasilan. Tuh, lamun tos bening kieu ceuk, tutup. Kunaon ditutupna? Namina istiqomah. Maka urang ngaji kudu istiqomah, salat hijrah istiqomah. Sok insyaallah ku istiqomah urang bakal bahagia. Alhamdulillah. Itu maksudnya. Gitu ya. Jadi tilu rumus orang yang bahagia. Hiji kudu boga dua orang kudu sol, tilu hijrah. Awalna sudon pikiran negatif hijrah. Tah informasi saya ditutup. Di panjang ulah panjang ting ngaosmanya. Ngaosna mending pondok tapi asup sadayana daripada panjang tapi setengah-setengah. Ngaosna jadi ngaosna mending pondok asup sadayana daripada panjang setengah. Ngaosna ngaos mobil itu mah cukup pikirkan sorangan. Kadang-kala mun leuwih ti 2 jam teh kadang-kala ararat kararep kararun gararet kusalkes kuhalge tadi geus apa tadi geus kieu enggak beres tinggal komo nutu kamu teh bener aja aduh merdeka aduh ya alhamdulillah semangat abdi gaduh yayasan namina YPPI Yayasan Praktek Psikologi Indonesia di Tasikmalaya menangani berbagai macam kasus diantaranya kecanduan HP, kecanduan narkoba. Sabab Tasik tos darurat. Hiji darurat narkoba, hiji darurat naon? Narkoba. Aya salian ti narkoba ngaranna narkolema. Naon narkolema teh? Narkotika lewat mata. Nu ngaranna naon? Naon HP teh? Hayam pelung. Tah tos darurat kitu aya budak anu sabulan alim ibak alim sakola. Lain kan masalah. Terus aya dia anu ngamuk, kerasukan segala macam dan lain sebagainya, permasalahan mental, spiritual. Dan insyaallah di Tasik tos nembe 3 bulan berjalan bila aya segala macam keluhan permasalahan masalah mental spiritual, mangga insyaallah biasa hubungi Pak Cipta nya. Aya anu itu Bu, insyaallah di dia pada bakti sosial mangga, di dia pada bakti sosial gratis terapi mangga silahkan. Kecanduan narkoba hiji, nu kadua Bu Tasik darurat namina LGBT. Naon LGBT teh? Lalaki resep ka lalaki, istri resep ka istri. Darurat Bu tos di Tasik tos ribuan di SMP keneh. Naudzubillah min gitu. Aya nu nikah tuh Bu, lalaki jeung lalaki nikah. Boga budakan doa nanti kieu, semoga berbakti anaknya kepada kedua bapaknya. Dua bapaknya, ada bapaknya dua laki. Ali gunang ka seueur, bahkan utos dewasa ieu resep ya Allah ya kan seueur. Tilu ieu nu paling parah nyaeta sekarang Tasik darurat namina judi online. Naon Bu? Judi on. Anu kecanduan bisa ditangani. Hese ditangani aya bedog. Nyanto jang mencit sapi kasaburan ya gitu. Beres Bu. Seueur permasalahan eta insyaallah urang sinergi. Tah kitu wae nu teh sadengikeun
pilih panjang teuing, pilih kararas. Mudah-mudahan kali teh oh doa. Setelah doa orang sholawat lah ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin ya Allah ya Rabb. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimis sultan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda hisab. Allahumma afriq 'alaina as-sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma anzilna munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin ya Rabb. Nungsurkeun keberkahan kanggo desa ieu. Nungsurkeun keberkahan dikucur-kucurkeun rezekina ya Allah. Ya Allah ya Rahman bi rahmatika ya Arhamar. Jadikan putra-putri abdi sadaya putra-putri anu saleh tur saleh. Ya Allah, sepuh abdi anu tos ngantunkeun dilapangkeun kuburanan. Apunten segala pidosana. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu. Wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarid niran bi rahmatika ya Rabbi. Ya Allah, jadikan yayasan ieu peduli ya Allah ya Rahman. Anak-anak anu aya di dieu yatim duafa disehatkeun ku Allah. Pengurus-pengurusna dikawit ketua yayasan diri ka anu pembina disehatkeun ku Allah. Kesembuhan anu aya di dieu sadayana diistiqomahkeun dina kasayan ya Allah. Ibu-ibu sadayana bapak-bapak di dieu disehatkeun dikiatkeun ya Allah. Dilapangkeun rezekina ya Allah ya Rahman ya Rahim. Digampilkeun segala urusan ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Surat Amin ya rabbal alamin. Ibu sareng bapak segitu wae nu tiasa didugikeun dina siang ieu mugi urang sadaya di papasihan kasayan dina naon utos urang dilakukeun dina siang ieu. Apunten nu kasut daya kakiran sareng kalapatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ria Irawan Elvi Sukaisi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.